Barang lagi barang kieu atuh da ieu teh. Oh, jangan dipotong eta teh. Tah dipotong saya teh tanuh bangsana kudu dipotong eta teh. Sok. 40 kilo kabehna. Ai mah urang kumaha yeuh. Ngaran Haji Mayung geus genep kali munga pasti bersih, pasti jujur dina masalah moal aya ngurangan-ngurangan. Sok eta 40 kilo kali dipotong 5 25. 25. Ngecet dong siang bae antep sina dihitung. Aduh. Hah, anjir. 40 kilo ya teh kabehna, 40 kilo dipotong 5 kilo. Jadi 35 kabehna teh. Sok, eta ya bebal kali tukeun setelin urang ngaharong. Kali itu kan tuh barangna tuh simpen itu tong ka gudang geus bisi maling siang ke. Simpen itu tuh, loba barang di itu. Di mana? Tuh di itu tusuk simpan itu tuh di juru, di juru. 35 kilo. Oh, sok bae lah anjing, diem rugi goblok. Sok ya bantuan Payu kenapa? ku payuna anjing barang di goblok anjing ngaran si Haji Mayung nya kekna si anjing usahana palingan terek beunghar anjing punya kekna bener goblok teh si Haji Mayung geus antepkeun anjing tong dipinahkeun lah rarudat pisan anjing bingung kana heuluna raja meuli opat Eta kunaon teh kan itu kan? Kan itu kan. Ulah gitu. Buru bae. Walah. antep rarudat anjing harga murah pisan. La ilaha illallah sia. Tah ieu teh jalma fakir miskin anu makal malarat saumur-umur teh kieu. Nya ditulungan ku Pak Haji, nya kiloan anak alus, nya ukur potongan anak saeutik, make jeung embung dititah. Dipotong deui ku aing mah sia. Sabab lamun ieu muruhkeun, tah, lamun ieu muruhkeun ka batur, ieu teh 20.000 mangul ka ditu teh. Dipotong deui, dipotong deui. Pedagong sia ka aing. 35 kilo tahnya. Nah, kali 3.000 berarti 3 kali 3 salapan 5 kali 3 berarti 105 ribuan. Nah 105 ribuan, bener. Sok ji lah bae lah rugi ge aing. 105 ribu dicokot eta 20.000 sabab teu nitah mangul ka ditu. Berarti 105 dicokot 20 85 ribuan. Nah cek ada rata kade sim babacana lah bisa tara manggih bisa tara nyakal duit. Kalau koleksian 80 kok berapa lah cicing berarti 85.000 berarti 85.000 ha. Nah dari potong mata kan ulah sok diajar ke dulu gua masep cepet Antepkeun bae lah rugi goblok teh hayang. Eta anu itu ek ira dianterkeun ka dieu anu belok karung. Cokot we teu hayang kudu anter bae aku bensin cokot teh di jalan di ditu. Oh. Ku sabab ngalawan mung geus kopi tah 5.000 aing marido lillahi taala eta teh keikhlasan eta kayak Nah, kumaha maksudna 5.000 kumaha? nah atuh pake jeung mau nganterkeun itu ka dieu bet eta ge dipotong kumaha itu genep karung Jadi ieu kumaha? Sakituan 50 ribuan geus Dasar anjing. matakan ulah bedegong ka orang terhormat ulah sok ngalawan geus kadar itu Dasar juk goblok. juk lihat Goblok lihat setan. juk Rudat pisan.